Disman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakobeh dosana eta jelema. Ya Allah ya Rabb. Tak man soma dzalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Saha jelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'a. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Poean kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun tanggal 4 bulan Zulhijjah. Di satu man shoma dzalikal yaum sajelema nu puasa dina poe eta ya tanggal 4 nafallahu anul basa wal faqra bakal dileungitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4 Masya Allah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam, di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah. Geus man shoma dzalikal yaum bari aminan nifaq min adzabil gobri. Sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Anu somahu sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masya Allah ngadengekeun mah pohara puasa moal. Numantak man shamahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngoncit 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ka-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah tanggal 8 tarwiyah man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyawa ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa at-tarwiyah tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tatang ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaos ku gede-gedena. Masya Allah. Poean Arfah man shamahu sajelema nu puasa dina poean Arfah bayangkan coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa.